Iya aing ngojek muatan sanari betul usialan wae gara-gara ngakan sebelah lah nanti. Bang, si Isal kemana bang? Si Isal tadi ke mana daya kok kulintingan ya? Ding pangungguan kita sekedeng aing ngising salah sekedeng. Ngising aja ngising atuh. Hari ring, ringu famot ayo ojek. Wah, ojek. Kela nu bogana keur ka WC. Sabaramu kakak wali ah? Keheula nu bogana keur ka WC. Namun ini mama tuh yang 20. Siapa lu lah? Si anjing ieu mah goblok sugan. Kumaha? Nu bogana keur ka WC. Ya, ari kakak wali mah sanes ka ditu. Tapi ka ditu ka ditu cungur nu gaduh ieu Nuju ka WC. ya kakak wali mah sanes ka ditu ka dieu ka ditu tuh dulu kusia goblok tuh Nu bogana keur ka WC aing ngalain ojek cungur. ya aing mah moal nganyuk bade kontan koplok sia teh cungur Nu bogana keur modal. sia anjing aing moal nganyuk goblok moal anjing aing kontan goblok sia teh bila nawar sakitu patut anjing sia teh Bener-bener goblok ieu mah. anjing picungureun anjing sia mah arek moal yang ngojek ya Yo, cungur aing lain ojek. Cek aing teh. sia kalasa ya aing moal nganjuk moal anjing sampai seroge moal anjing goblok sia teh Lieur aing ngobrol jeung nu goblok mah lieur. hah Lieur jeung nu goblok mah aing. sing balik nyungur teh sia teh arek moal sia ngojek goblok Aing lain tukang ojek. halo kita ya nunjuk ya nunjuk ya Lieur ngobrol jeung nu goblok mah. itu tuh ayo Nah, ayo ka mana? siap goblok pan hidup teh tukang ojek kita teh tukang ojek hidup teh Lain tukang ojek cek aing teh. hah Aing lain tukang ojek, goblok. aing mah nganjuk goblok Naon Odi? Teh ieu ujung anjing siapa tuh tukang ojek. siap teh kita cukur goblok Kemana mah? hah Ade kemana? Mahadi. aing kan urus tukang ojek ya arek mah yang ojek Ojek senang ojek ieu tapi dia goblok ieu mah. Tuh, Jung. Nah, Jung naik Karena ojek. nah geuning tukang ojek tukang ojek saya tukang ojek teu paham aing ya lamun tukang ojek dua motor panggil motor hiji deui Itu malin ojek abi bieu nyeri lambut tah si cai. oh ya emang tuh sabaraha sasi Goblok ieu mah sugan. ya kuya aing teh ngojek Hayu abi ojek. hah Abi ojek. ojek Kemana teh Odi? Kakak wali cenah bang. yuk motor mana ya kali kemana yuk Hayu, kakak wali mah hayu. Hayu. hah Kakak wali lain. yo abi teh bade tali nyaur ka itunya bade ka kawali bade ka kawali Abi ojek. Hayu ngojek mah. abi yang bade ngojek ngojek Tonjok we bang. Ti tadi musingkeun tonjok we. Hayu pada ngojek mah. abdi bade ngojek ngojek apa tuh ngojek ieu teh nu motor saha sih nu atau si itu Ieu injal mah goblok. teh abi
abi we keperogian abi teh kakawali teh penting ieu teh. Ya ayo. Udah punya 20. Naik kah? Hah? Naik. Kamu ke 30.000 anjing. Habisna heula. Hah? Aing moal ngaju goblok. Moal anjing aing masak ka oge. Duitna heula ka dieu keun. Mau bilas sia teh goblok. 10.000. Hayu. Mun 70 maing mah gandeng kakawali anjing. Coba teh dieu. Tuh saut ieu teh. Odi. Anjing teh. Hayu cing teh. Sudi anjing aing mah kudu menjadi sia. Goblok. Ayo. Goblok. Anjing. Wah, ya goblok. Lebok tegunyuk. Kecengkelkeun pisan. Kan ditonjok beneran bang. Pusing sia ku aing tonjok deui. Lupa. Aing ge tadi pusing kuno itu mah. Adatna bang. Ngarenjal mah goblok. Awas ya tukang ojek. Ku aing nih dipegat ku aing anjing. Anjing golak-golak teuing anjing. Ku aing jaga paice wa teh anjing. Nying lah. Bok. Nying awas ya ku aing diperapan petigat di tempat di mana. Kalau tuang ku aing siapa bok. Aduh, ya aing. Udah melak naon ya aing ya. Bak. Sia teh si mana beurik? Geus nengan manuk aing teu meunang manuk geura lah. Sia. Kenapa di dia bang? Aing tes nyanyian ieu teh jeung nyebur kadu kalandeuh ku aing pelakan naon cek aing teh. Ek melakan nila atau beli mending kan lele gitu. Can dilakukan? Acan mah dieu cain can pinu. Bangsa tuh imai. Nah sia sorangan kan. Sorangan aing usah sahager ngajak si Faisal embungeun. Kasieun sia orai ket. Naon zaman ayeuna kudu kasieun wa. Lawan ayeuna mainan naon geuna lah. Beungeut sia teh. Cocok orai mah bool sia. Atuh nya aing balik teh nya. Jika tuh. Oh siap. Tek ngaji wae burit. Jik. Di mana sih, Rek? Gusti itu tuh, ngalah manuk. Nempo doyok. Aya di balong tuh itu tuh. Di balong. Oh, kan nyaramahan aing ceng ge. Nyaramahan naon? Nyaramahan aing ding cenah. Ulah ko si Oding hirup teh cenah gublah-gublah wae teh gawe-gawe cenah bener teh. Mau aing. Nyao dah. Kalau nyaramahan kitu ka aing. Padah naon tadina jadi mamawa aing. Geus mamataan aing pan kieu ding ceritana. Aing teh ngalah manuk. Ngomong ka wadoyok geus ngalah manuk ca aing teh. Ulah ko si Oding ngalah manuk wae cenah beka hideung. Coba ese gawe cenah dititah gese. Nah naon maksudna cenah? Kah ngagoreng aing. Oh ai sia rumah teu. Tara daek dititah jeung tara gawe cenah. Jeung hideung deui. Hideung kena sia goblok. Ada aing mah leuh hideung besok ngaji. Di mana? Di balong tuh ditu. Macem. Aduh, aing. Ih, lebok tuh sia Oding. Naon maksud bang? Naon maksud naon Oding? Heueuh ka aing nyebutkeun kebluk tara daek digawe nya hideung. Naon maksud eta? Nah saha ke nu ngomong gitu aing pan teh tadi ka aing mah di dieu. Geus bang ulah ngelak. Sabuni-bunina ngubur tai pasti kaambe bau tai bang. Sia naon maksud Oding ngubur tai segala sia sugan edan. Di dinya anu edan mah nyebutkeun ka si burik ulah jiga si Oding si Oding mah tara daek gawe cenah kebluk. Naon maksud eta? Aing teh ngomong kitu kehead sia na fitnah ka aing mana si beurikna sok. Alah, ayeuna mah ulah loba carita bang. Soalna aing geus beak kesabaran. Sok ayeuna mah hayang naon bang? Nah ari sia sugan kasandingan setan kehead. Ka aing segala sia main nuduh wae baba. Sia yang naon jeung aing? Sok bang lah. Ayeuna mah hayang naon ge ku aing di layanan bang. Soalna aing geus beak kesabaran aing.
sia aku nyuk umak ka aing sia na kasih dengan naon ket. Kapan tadi kasih burik naon nyebutkeun kitu? Da aing mah teu ngomong kitu ka si burik mah ket, teu ngomong naon. Per aku si burik na ngomong kitu. Tayang si burik na ka dia jung. Oh, wah si burik na geus balik. Da aing mah teu ngomong kitu ket. Tah, ulah lobang ngelakay nama Bang. Ari sia yang naon atuh? Sok hayang naon jeung aing. Ari aing mah yang naon wae sok mah sia gelut sok jeung aing. Ayeuna mah ulah loba omong Bang. Sok dede ya galungan jeung aing. Sok sia ket maju sok. Sok maju ka dieu. Sok sia maju ka aing. Ka dieu sok pilihan aing taek nu mana tah. Sabada. Aduh. Nakunaon sih? Aing ngajak gelut kehet teh. Bapak sia ka asupan sal. Nakunaon Pak? Nyawa si kehet kasandingan setan meureun ka aing jugjug ngajak gelut cenah sok wae kumaha cenah cek si burik cenah ngomongna teh. Aing cenah disebut hideung cenah. Ulah ka si oding cenah nya hideung nya kebluk cenah tararek dititah. Nah aing iraha ngomong kitu kehet. Oding, siapa diadukan ku si burik ken? Diadukeun kumaha sal? Da bapak aing mah teu ngomong kitu eta mah si burik we ngaya-ngaya eta mah supaya mana riweuh ka dieu. Aing teu ngomong kitu kehet sia nah si burik sia percaya ka si burik. Aing kitu si burik ngomongna kumaha? Siapa diadukan ku si burik ken? Namanya apal ti saha sal? Kapan dia panggil jeung aing nyebutna cenah. Si Oding pasti ngamuk eta lamun diledek kitu. Aduh. Anjing. Jadi we eta mah ngaya-ngaya si burik bapak aing mah teu ngomong kitu ieu cenah. Anjing parah si buriknya. Tah kehet cek aing ge aing teu ngomong ku kumaha sia beuna kasut si burik atuh sia. Maaf atuh. Maaf kebal teh sia wawanian ka aing. Aing na nganal si burik lah. Tek di kumaha ku sia si burikna? Gebugan ku aing. Haram jadah si burik. Kapanggih ayeuna ku aing digebugan teu eureun-eureun anjing tepikeun ka jiga tempe ge diaduk ku aing. Nang di kumaha? Ku aing ditonjok beungeut sakali. Udah jugjug sorok wae gara ka aing. Umak kamu sok cenah yang naon cenah. Ayo dulur urang hiburan heula nonton sketsa komedi nu atere.